panari torekat hayang menjadi tahap jadi mata kuat teh diantawisna kan hiji urang teh kudu muahadah ingat kana janji ingat urang teh geus janji kalau janji teh lain ka jelema tapi janji teh kalau geus urang teh muahadah kadua urang teh muqarabah sing ngarasa deukeut urang teh kalau ngarasa dipantau ku Allah rek ka mana wae ge kuring teh aya nu ningalikeunana nyaeta Allah Rabbul Alamin aya nu ningalikeunana rek beurang rek peuting oge katiluna urang teh mau akobah nyangsi diri nyiksa diri peuting teh jan gebugan awak teh ku soranganna maneh teh euy guru bet amek wae ka maneh teh bet terobah wae atuna teh era eta ku guru dicarekan hareupeun babaturan maneh teh kunaon atuh subuh teh sok kaberangan wae mun hudang ngaji sok hararese nya kunaon maneh teh rupa goreng hirup sangsara bapak lain kiai lain ajengan indung lain nu beunghar lain boga gelar tapi maneh hirup teh kot nurus tunjung rek naon ku maneh dibanggakeun lamun nya teh mah maneh maju atuh bah mana majuna lamun nya maneh teh mah soleh bah mana solehna da lamun maut mah ge di akhirat kabanggaan maneh teh maya mangpaatna di hadapan Allah maywati amal soleh dagor sirah teh jang osok kitu urang tara atawa keun maneh bongana hirup ka tadi subuh teu berjamaah maneh moal ngopi sia sapoe ya eta ngaranna muaqabah sanksi diri teh dahar biasana sampai 2 kali untuk poe ayeuna mah sakali sia bongana hirup teh kulir-kulir teuing biasana maneh sok ngabako moal poe ayeuna mah sia bongana hayang tong bongana gitu da maneh teh geuning dicarekan ku batur masuk beling cacak minggu guru sok beling bari salah komo ku batur mata ku kami anu dicarekan sorangan dicarekan nyeng celing maneh teh jang sok bisi keheul ku baturan geus dipenyeng ku maneh teh sonut irung maneh teh nah sia teh kitu kok liwar-liwar teuing irung teh mun beuki Pak Sare tah panon teh kurang cabean panasna wayahna sia panas ge cara siap perem wae atuh geus panas panon teh kurang dicabean sok kurang teh nya geus kitu teh asupan uyah deui keun kitu sia hirup teh alor wae teh kunaon hirup teh teh ngarti wae kusorangan etong ku batu da jalmi-jalmi nu saroleh teh jang nepi kana maqam musyahadah teh diantawisna teh tidih nyata sangeusna muaqabah teh kan aya disebutkan musyahadah narima ka saksi apa mata hirupna teh geus teu kudu dielingan geus teu kudu dipapatahan da geus kabayang ke di yaumul ba'ats bakal dihudangkeun dek saha nu nulungan sok mun amal-amal naon ku urang geus dipidamel wal hisabi ge bakal dihitung same dihitung atuh hitung heula ku urang ayeuna pangkasa urang Sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab heula amal teh ku sorangan lamun duit anu dipake loba amal soleh loba dipake doraka lamun urang boga bibir sok hisab apakah bibir urang teh dipake ngomongkeun hade ngomongkeun goreng lamun beuteung apakah beuteung teh loba dahar halal dahar haram carekan ku maneh beuteung teh jang